Simkuring mah kaleresan ngareog teh ti taun 60-an. 60-an. Dieunahkeun ka emot deui, duh ieu reog lebar teh teuing. Upami diantep teu dihudangkeun gitu. Nya Jorojoy hoyong ngahudangkeun deui, nya lahirlah Mahesa. Sampurasun pamirtub Jati Sunda, pamirsa YouTube Jati Sunda, jaga titilar seni jeung budaya Sunda. Dulur-dulur aya di lembur, baraya anu di kota Kalintang bingahna, margi urang tepang deui ngalangkungan channel YouTube Jati Sunda edition spesial istimewanya. Margi dina danget ayeuna sejak ngaguar mengeksplorasi patali sareng naon rupi dinamikana seni reog di Tatar Sunda. Kaleresan di kota Bandung masih keneh aya hiji grup reog namina teh Lingkung Seni Mahesa. Pimpinan Ko Yaya, kemargi terkenal Ko Yaya. Sampurasun Ko Yaya. Rampes. Alhamdulillahnya urang ditepangkeun deui nya. Mohon Langsung we kana patarosan Ko Yaya. Sumun mangga. Kedah ngangken yen geuning danget ayeuna Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 patali sareng pemajuan kebudayaan secara khusus dina seni reog katingali kirang di naonnya kirang aya minat masyarakat sareng kirang diminati kunonomannya kunonoman. Kumargi kitu kumaha ieu tarekahna Ko Yaya salaku pupuhu ti Lingkung Seni Mahesa. Margi kan di Mahesa teh aya sanes we reog geuning aya calung ajanaka Sunda jeung sanesna. Tak kumaha kau ningali ayeuna ya? Ieu aya sababaraha perkawis pengintennya oge dina paniatan Simkuring teras ngawangun seni reog. Ieu teh dumasar kana kaayaan anu beuki lami teh geuningan tos ngapilainkeun kana seni Sunda khususna reog. Reog tah mohon. Khususna reog janten ku Simkuring mah dianggap seni reog teh seni anu nuju kulem tibra teuing. Pamirsa ieu benternya reog Sunda jeung reog Ponorogo kade. Reog Sunda mah di antawisna aya 3 waditra disebatna tiling tingtit nu kahiji nu disabriange ku Pandalang, nu kadua teh tong, nu katilu teh brung, nu kaopat mah badublag. Sok sanaos rupi benten nami tapi ketika dimainkeun bebarengan jadi harmoni. Eta gambaran hirupan urang nu beda-beda tapi harmoni. Sumohon. Lebet kana Sajarah Lingkung Seni reog anu dipimpin ku Ko Yaya. Mohon. Margi kieu ieu mah Mahesa mah salaresna divisina. Mohon kumargi Simkuring teh tekiat ninggal kaayaan seni reog teu aya nu ngaropea. Teu anu ngamumule. Nah janten muncul deui atau nepi timbul deui karena naon kitu minat hasrat kanggo ngabangunkeun deui anu kulem tibra tadinya. Cobian dihudangkeun deui. Margi Simkuring mah kaleresan ngareog teh ti taun 60-an. 60-an berarti abdi teu acan lahir. Abdi genep salapan kok. Lahir teh. Mohon. Tah abdi mah tos main reog. Tapi da abdi ge masih kene bujang alit lah. Mohon. Namun kupun bapak sok dicanak main-main di panggung. Mohon. Langkungan reog teh. Janten ti alit tos wanoh karena seni reog. Karena seni reog khususna gitu tanya da salami ti taun sakitu dugikeun ka taun putus dina reog teh tahun 88. 88. Mohon nalika pun bapak ngantunkeun ka Simkuring janten we ka garapan-garapan sanes gitulah. Otomatis nalika Ko Yaya harita namina teh menuju main reog berarti lahirnya tahun 60-an. Grup Mahesa teh. Wah luar biasa ya. Kayak sekedap sanes grup Mahesa kapungkur. Naon atuh namanya? Tah mah permajaanana. Iya mah regenerasi ti grup Mahesa. Ti grup anu ti Payun. Mohon. Namina grup naon ti Payun kok? Ti Payun teh kantos sareng grup lokomotif Si Gombar. Si Gombar. Ti PJKA kapungkur.
Oh, BKAK teh meureun kitu. Sanes benten BKAK mah Jakarta, terus aya di Bandung teh aya P3 kamukurnya. Nah abdi mah ti reog si Gombar. Si Gombar Di stasiun Bandung. Singkatan naon Gombar teh? Si Gombar mah jenengan lokomotif. Oh, gerbong. Mohon kepalana. Kepalana teh si Gombar. Si Gombar anu ieu teh ning nu anu hideung. Nah gitu. Si lokomotif itunya teh nanti grup. Tah lajeng lokomotif leupas diteraskeun deui kana reog Pancadharma. Panca teh 5. Dharma tugas mentennya. Tugas. Eta mah ti SPM. Oh, tentara. Denpomgar. Di Jalan Jawa nomor 13. Oh. Kebukur tah. Mohon diteraskeun di dinya. Tadinya mah lami. Dugi ka tahun 88 teh. Alah geuning. 88 di tahun 70 sakitulah. Terus di ka 88 nembe bubar. Margi aya nu pensiun, aya nu ngantunkeun tah kitu bubar. Tah sabadana eta di 88 dina kesenian reog tah simkuring lesot. Kadienakeun ka emot deui duh ieu reog lebar teh teuing upami diantep teu dihudangkeun gitu nya jorojoy hoyong ngahudangkeun deui nya lahirlah Mahesa. Tahun sabaraha ieu Mahesa? Ieu teh kirang langkung 2 tahunan lah aya. Luar biasa. 2 tahunan lah mohon. Luar biasa. Namun ieu oge teu acan lebet kana konsep anu kaemut ku simkuring. Margi anu dipiharep mah ieu teh reog teh dipikalandep di ku para nonoman. Laras pisan. Ku para nonoman. Namun ayeuna mah etang-etang ngahudangkeun dicontohan heula ku para sepuh. Mohon ngamarsian tuladan heula nya. Tah, heuh. Dah resep heula nonomana. Tah, gitu. Manawi ke kapayun mah para nonoman aya minat kangge ancrub neraskeun kesenian reog. Numawi eta nuju diemut kumaha supados para nonoman kamotivasi mohon ngagarap reog supados teu ngaraos asa tidak bergengsi pan sebatna teh kitu nya hoyong dia bergengsi main jadi pemain reog. Nah dikolaborasikeun nah naon tan nuju diemutan kumaha saena kapayuna tah gitulah. Jawabanna kolaborasi. Pamirsa YouTube nanging sateuacanna urang ngawanohan heula. Sareng para pemain reog hilap orang kawitan we ti Mama Kesanya. Mohon sareng ibu saha Mama Kesa teh? Ibu Rosa. Kalarasan tadi janten ibu janten nyepeng kadua. Oh, katilu berarti nyepeng brung. Ibu nah geuning mikaresep kana seni reog kan ibu rumah tangga masuk ursi ieu kasibukanna di dapur. Numawi tadi sahur koyaya. Aya teh saha geula itu saha? Ieu teh tilas kabogoh abi. Oh. Caroge suami. Eta. Oh, ibu tos lami janten istrina koyaya. Acan mah kamari. Da ieu mah istri ti budak ya. Mohon ti budak tos nikah. Istri. Jadi mah budak bisa nyieun budak. Kumaha Ibu Ros geuning mikaresep kana seni reog? Mohon tah. Nya kitu nu tadi supados para nonoman kabitaeun gitulah. Kada sering ditinggalikeun. Mohon janten ku ibu. Mohon tah kitu. Mudah-mudahan kapayunna mah nonoman anu kapayun gitu. Ti payun koyaya kan ngeusi acara di TVRI sareng sababaraha stasiun TV. Ayeuna malah di AKTV. Nyobian teu aya hiji program khusus reog. Dugi kayeuna teh teu acan nya. Mohon. Jadi pemerintah kedah nyogikeun hiji tempatnya. Di wadahan lah. Mohon di wadahan di salah satu stasiun TV. Nah kitu lokal we nya. Mohon kanggo ngiatkeun. Mugia kadangu ya ku Bapak Kadis. Nyuhunkeun we pangrojongna kanggo para seniman seniwati reog. Aya kesulitan naon dina diajar reog? Tantanganna kumaha Ibu Ros? Tantanganna kahiji waktosna pante waktosna namanya pabelit. Tapi satiasa mungkin kedah. Margi kan ieu sareng ibu-ibunya ngagaduhan keluarga kedah namina teh masak jeung sajabina. Ajajab sakola, masak wah sadayana di
Ya, setiasa mungkin kadah setiasa Latihan teh di mana pemilatihan Mahesa Grup ieu reog teh? di kantor pos. Kantor RW. Weh, mohon pos RW maksud Ini teh. kaget kantor pos. Pos RW pantasnya. Oh di pos RW di daerah mana Cinghol? Di Kopo. Kopo nate Kopo Elok kita nanti Sukamulia. Kopo Sukamulya. Sukamulya teh di mana ibu? Sukamulya Bojong Lokalin, Jalan Peta Lingkar Selatan. Oh di jalan Di peta. peta mau lebet nanti Jalan Sukamulia aya. Ke Jalan Peta aya Jalan Sukamulia ka lebet. Oh sanes di daerah TKI sanes. Sanes, ieu mah kopo ieu Jalan Peta. Jalan peta. Oh. Caket Immanuel kepali dia lah. Citiling. Oh. Patokan nama Citiling. Mohon. Oh. Pangkeureun Mayang Sunda. Oh, atuh Mayang Sunda, caketnya mohon. Jadi patasan kanggo ibu. Putra sabaraha ieu? Abdi 2 Jalmi sadayanya. Jalmi. Anu ngadamelna Jalmi Pak. Oh, Sadayana mah abim seueur. nuhun. Maksudna aya nu neraskeun teu naon rupi tarekah urang, kiprah urang dina memulai seni reog di keluarga. Tah. Adieu. Oh, pamirtub. Kirang langkung 3 bulan kapengker, 4 bulan kapengker kaleresan koyaya ngaborong wadrita reog calung kendang jangan abi ti Omah Wati ti grup seni nyandang kahayang di ujung berung. Luar biasa nya janten kok eta bisa kitu kumaha gitu leres pisan. Eta ge salasna teh aya mung nyaah dedeh teuing mun teh mah eta alat teh Teu aya nu dilurkeun kitu wae kumargi anjeunna nyangemna bade pensiun Leres. saha sepuh janten ayeuna mah ieu we atuh cenah naon teh alatna atuh tah istilahna janten sok bios abdi janten orang tua angkat. tah gitu. Orang tua angkat Konsisten. alat. Konsisten. Ayeuna urang kawanahan sareng Ibu Lurah. Ibu saha ieu, Bu? Ibu Eko. Berarti aya teureuh ti Jawanya, Bu. Jawa mana, Bu? Jawa Kebumen. Oh, Kebumen. Tawargi-wargi banyak orang Sunda eleh ke orang Kebumen. Naon. Ya, Bu nya. Mohon. Orang Kebumen we bisa main reog. Mohon. Naon. Kayak ieu mah Kebumen teh samaen reog ke pamitos di Kebumen kan tah teh tiasa main reog. Bu, orang Jawa. Ieu ngamumule seni reog kumaha judulna atuh ieu caritana? Karena seneng. Jantan nu kahiji mah resep heula nya. Mohon eta Ibu tadi nyepengna hilap deui Abi. kecrek. Oh kecrek. Ibu aya tantangan kan kecrek. Mohon bisa kecrek. Tantangan mah ini aja. Oh supaya berirama, saling mendukung dengan pukulan dari karena itu kan ada namina teh Bu aya iramana gitu, aya takolanana benten-benten. Da ari bagian kecrek mah Mhm. abdi ge teu sulit dina ngalatih margi nu sanes kan ada kedah aya patokan-patokan pami kecrek mah aduh cenah kumaha ngecrek teh Mbak sok pake kereta henteu ka Jawa sok ngawa kereta apa dina kereta teh jeg 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 tah trek cek trek gitu kan pas. Oh. Begitu, Bu. Nah, iya. Nuturkeun kareta, suara karetanya karena iramana konstan kan. Oh, cek cek Metronomna teh cek, cek, kitu tah, tah gitu. gitu. Oh. Sabaraha lami Bu ngiring main reog janten tukang kecrek? Oh, baru tapi luar biasanya. Sok sanaos baru berarti henteu lami. Oh. Ah eta. Pekerjaan sehari-hari Ibu? Oh, tukang jualan kecrek. Kecrek. Saya kerja Oh, kerja di PT Pos tadi. enggak. Oh. Saya kerja Di rumah. di rumah. Oh, jual rumah berarti. Oh, enggak. Asisten rumah tangga. Oh, ah? IRT meureun ibu rumah tangga meureun. Nah, asisten rumah tangga. Mohon. Babysitter. Mohon. Oh. Kumaha Bu, boros? Masak bagian masak. Di rumah siapa, Bu? Majikannya. Oh, ibu teh gaduh dunungan di kota Bandung sebagai tukang masak. Nah, gitu. Luar biasa. Apa tuh ya? Aduh. Tapi ya merinding Bu. Saya jadi pengen dimasakin sama ibu. Oke, Ibu terima kasih ya. Iya, nanti tolong sebelum pulang masak dulu. Nah, Tapi biasa nyari sunat biasanya. Sedikit sih. Suaminya orang Bandung, Iya. orang Jawa. Ciamis tapi udah enggak. Oh, karena dia pergi ke Ciamis. Sudah Pindah alamat. mau pindah alamat. Sanes. Iya, pindah alamat berarti. Enggak di sini lagi alamatnya. Ibu terima kasih. Ibu sehat teh hilap deui. Bu. Eko loyo enggak pakainya.
Oh, pakai. Oh. Ekoloyo. Aduh, abdi jadi asa teh. Tenang aya masakan ibu jadi mamalu deui. Eko Setia Setio Wati. Bu tetap menjaga karena di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi ibu tetap akan melestarikan seni Sunda khususnya reog Bu ya. Nanti ke depan ibu jangan main kesrek lagi, bagian tukang ngangkut goong kendangnya, jadi ada perubahan lah. Iya. Ibu nyawa tuh berat kendang teh. Ya wae sih ibu. Berjuang. Oh berjuang. Asam urat jadi gerak. Hai guys, seorang ibu sahaya. Sareng Ibu Lilis. Ibu Lilis Handayani. Lilis naon? Handayani. Lilis Handayani. Oh, berarti dulurna Tuturi Handayani. Handayani. Eta teh Raira Kak. Rai. Atuh ingar sosum tulodo ibu teh nya. Ibu tadi teh nyepang nu mana? Nomor 4. Oh, Badublag. Badublag. Tos sabaraha lami ibu diajar ngareog ka Koyaya? Sami nembean Oh. atas saya sasasi langkung. Oh, Di sasatnya luar sasi biasa. Agustus. Oh, ti barang aya eta we meuli Oh, eta. meuli dog-dog eta. Bener teh. Jantan mesa dog teh Kanggo ngamodalan. ka grup rencangan abdi di ujung burung teh abdi gaduh grup, ieu gaduh grup si ibu teh ngajual. Eta salah sama korek jujur abdi, geus ku abdi. Eta teh Asli eta teh. Ah, Terus tapi- geuning ka si omahna. tapi untung Nya. pami digaleh ku Kang Deni ieu mah tiasa ngarar Bener, yoga. benernya abina Rido Gali. Abdi teh kasarean margi hujan gede. Rek nyanak teh duh hujan ke heula ah. Bos hudang sare hujan keneh. Kapi heula. Enggak sudah kudu ti kopo cenah saya. Bu, sehari-hari aktivitas? Aktivitas ibu rumah tangga. Oh, ibu rumah tangga. Oh, Oh, ini rumah tangga. ART-nya. Ini IRT, ibu IRT. rumah tangga. Iya, Ini ART. Oh, gitu, Bu. Oh. Iya. Iya, wae. Iya deh. Jadi ibu rumah tangga. Iya. Oh, maksud saya naros teh margi bisik kumaha ngatur kasibukanana gitu. Masih punya ieu murang kali anu alit. Masih aduh nu 7 tahun 7 bungsu. Oh, gaduh sabaraha putra? Tilu. Aktif di PNS suaminya? Enggak, suami sebagai karyawan swasta. Oh, artinya masihan waktos ka ibu kamu beraktivitas kan Mohon. kamu oh keren. Salajengna Bu RT, damang Bu RT, assalamualaikum. Sampurasun. Pamirsa atau sadaya ditaruh janten enak orang uihan asa acan ya. Mana teu naros. Apaan? Asa teu nanya ngaran. Abi teu nanya ngaran. Abdi kira was sebagai pupuh. Abdi kira sebagai pupuh asa ruas itu. Abi sanganya. Jo ibu cucu. Ya mohon. Ibu cucu kalaresan bumi nanti caket sareng Koyaya. Cakep. Oh, mertua. Hah? Ieu teh pun aman. Ieu teh Ieu putra nu kasabaraha Bu ieu? Ieu teh anu ka opat. Sadayana putra ibu sabaraha? Genep. Genep. Punten, Yuswa ibu yana sabaraha tahun? 61. Wow, Yuswa 61 tahun masih ngamumule seni reog. Aduh ieu pamarentah nyuhunkeun bantosannya. Margi kitu engke kedah ngajengkeun ieu mah ka dinas terkait. Mohon. Di Kota Bandung mah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disbudpar. Pami provinsi Disparbud. Pariwisata heula nambe budayana nu dikongpalakeun. Ibu naha mikaresep kana seni reog? Ya seneng teh kana seni. Oh, satu asal kana reog ibu kana naon heula senina? Kabungkur mah kantor piring jaipongan. Oh, pantesan tadi nuju ngareog ibu saya pisan ya. Ngibingannya kok. Anjeunna mah Luar biasa. bujang-bujang aya reog KTL juga nyerengseng di igelan. Oh, eta teh pancing ngagulake langsung joget. Oh, joget. Oh. Si ibu kan Ku tarik-tarikna kana seni. kena seni eta ya seeng geuning sok disada geuning. Mun saeng sereng Langsung digelan seeng katanya. Ieu saha cenah cek salah. Ya. Ibu di tahun sabaraha eta kana jaipongan? Nuju SD. Oh, ibu teh ti payun SD heula. Oh. Nah, SD Pak. Oh, nya. Mohon SR baheula mah. Mohon lah. Ta eta. SED. Kesad. SD. Jaipongan reog naon deui Ibu ti payun?
atau sudah kareog sampai ayeuna. Oh, diajar Oh, deui. sekarang payaya. Eta benernya kok, eta dog eta manfaat. Ka ujung berung hujanan berarti dah hujan teh. Hujanan. Hujan. Oh, Ya. dari teh. Ieu mah abi teh deukeut. Eta Eta bet teh ku Koream asli. Ah, eta. Koream rek ini teh. Oh, apan tos aya ya itu ya, aya Skenario perjalanan aya skenario. Jalur langit. Iya, eta. Jantan memang kedah ngabangkitkeun ieu cenah, kedah dibangkitkeun dia mereog nu di ditu. Tah gitu cenah katana ka. Da sajatina abdi bumi gaduh dua rampasan. Reog teh. Jadi kawitna da ke batu si ibu eta hawa atau ibu Umahwati. Terakhir kanggo ibu di usia 61 tahun ibu ningali reog saur koyaya salaku pupuhu yen geuningan dina perkembangan anak katingali sarena tibra. Ibu harapan gimana Bu kanggo seni reog ieu? Ya insyaallah. Insyaallah ajakan Bu, ajakan kanggo para nonoman, kanggo para generasi muda. Ya janten kieu nya Pak abdi mah kana seni teh seneng gitu. Janten ngaieukeun ngahiapkeun ngamekarkeun seni Sunda urang teh ulah sampai kahilang. Ih luar biasa. Gitu. Janten urang teh kan ayeuna pami aya seni Sunda teh diperpanjang gitu janten ulah sampai kahilang tah. Pak pami seni Sunda mah kan raka abdi ge seni Sunda. Oh, raka ibu teh sugan teh jalmi. Seni Sunda. Ini seni Sunda kena degung. Oh, sok main tegung. Kena jaipongan. Jaipongan oge. Ada Wah, sakeluargi. sakeluargi teh resep karena seni Sunda pek teh pendak sareng koyaya jadi we ngahiji. Ya, ka abdi ge ngadugikeun anak kitu, pan tadi disangemkeun mugi cenah kesenian Sunda teh diperpanjang. Tah janten upami kesenian Sunda diperpanjang sapertos reog ge reog. Oh gitu Bu, tah ieu panjang. Mohon jika rek ieu SIM diperpanjang. Jika STNK. Nuhun. Pamirsa YouTube luar biasanya. Ieu luar biasa di ambu-ambu urang sadaya nu mirosea mulasara ngarawat seni Sunda khususnya dina bidang reog teu aya sanes kanten sumangatna nu kedah dipicontoh urang sadaya. Sateacan urang pungkas ieu urang dangukeun heula closing statement dari pupuhu lingkung seni Mahesa nyaeta Koyaya. Pamirsa rupina bila anu hilap Koyaya teh nu sok janten tokoh Koyaya Dina Sasagon Dina Glamor gerak lagu dan humor sareng paganjaran nuju udur nuju teu Daramang mangga ti pilarian we dina YouTube-na Koyaya seueur pisan pintonan-pintonan Koyaya sareng yang tokoh Cina nya dina Borangan Sebelang Bentor di TPRI ge kantosnya konya di SCTP di Indosiar di seueur lah hartosna Koyaya salah sawios seniman legend Sunda saangkatan sareng Kang Ibing sanes kanten oge sareng Abah Dalang nya mohon sapanggung sareng Kang Ibing oh kantos sareng Kang Ibing mohon sareng Om Kusman kantos sapanggung kapungkur nalika Abah Asep nuju Jumeneng sok sering sareng Kang Ibing sareng Abah Asep Taruna sapanggung mangga kok closing statement Koyaya mohon kangge para nonoman anu aya di Jawa Barat wabil khusus di Bandung di Sunda utamina mohon mugia urang tetep ngarumat ngajaga seni Sunda margi mangrupikeun hiji budaya oge budaya Sunda upami diterapkeun dina jiwa urang ieu kanggo pondasi kahirupan urang kapayuna mohonnya sajabina janten sumber seni oge tiasa janten rel kanggo kahirupan urang margi seni ngajak kana positif. Wow, seni mah pasti positif, luar biasa. Pamirsa YouTube Jati Sunda rupina cak duikeun kali heula podcast patali sareng urang dina merevitalisasi seni reog urang cindekeun. Seni reog teh luar biasa yang ngagaduhan filosofi di antawisna nya tadi sok sanaos namina benten, rupana benten tapi ngahiji sabeungkeutan, sauyunan, sabilulungan. Terus tadi saur Koyaya dina pintonanana tetep urang ngalangkungan seni teh tiasa midangkeun mintonkeun nu disebat silih asih, silih asah, silih asuh eta filosofi kasundaan sangkan hirup teh jamuga waluya. Ibu RT terang teu waluya? Waktuna perlu aya.
cak dikun ka dieu heula atur nuhun sim kuring nu macen tugas Deni Gacelik sareng grup reog ambu Mahesa. nyaeta Mahesa ngaturkeun nuhun mangga anu bade ngulem dina acara-acara kedinasan acara-acara pernikahan naon we lembaga instansi oge pribadi tiasa ngehubungi ka nomor koyaya tiasa kok disebutkeun Bu? Nuhun tiasa di Mangga. 082 hiji 15 genep hiji 73 genep 5 Tah langsung wae nya alamatna di mana kok Sukamulya RW 10 RT 3 nomor nomor 102 Kelurahan Popo Kecamatan Bojongloak Kaler. mangga diantos pamirtu atur nuhun mulur rahayu berkah salamet rahayu rahayu rahayu